Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala mu'alifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un ari ieu eta hiji cabang. Ya khudu nyokot saha asyaku jalma anu mangmang asna alwudu'i dina tengah-tengah wudu fisti'abin dina ngawalatraan cai au adadin atawa bilangan bil yakini kana anu yakin wujuban barina wajib fil wajibi dina anu wajib wanadban jeung barina sunnah fil mandubi dina anu sunnah. Walau filma mauqufi jeung sanajan dina cai anu diwakafkeun amasyaku anapun ari ragu ba'dal firogi dina sabadana beres fala yu'athiru maka eta teu napakan itu syak. Wa tayammunun sareng sunnah ngatuhukeun atanapi sunnah ngaheulakeun anu katuhu. Aya takdimu yaminin tegasna ngaheulakeun nu beulah katuhu ala yasarin manderikeun anu beulah kenca. Piliyada ini dina dua panangan warijlaini sareng dua sampean. Walinahwi aqto'a jeung pikeun saumpamana nu buntung. Pijami abdo iwudu'ihi dina sakabehna pirang-pirang anggota wuduna jalma. Wadalika sareng ari tu sunnah tayamun. Li'annahu eta sanyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana eta buktos Kangjeng Nabi yuhibbu eta mika cinta Kangjeng Nabi atayamuna kana ngatuhukeun fi tatahhurihi dina susucina Kangjeng Nabi wasanihi sareng tingkahna Kangjeng Nabi kulihi tegasna sadayana sya'nun. Ai mima tegasna mah tina perkara huwa nu arima mimbabi takrimi eta tina bab ngamuliakeun kakti halin sapertikeun disifat wala besi nahwi komisin jeung make saumpamana baju gamis wana lin sareng make sendal wataklim miduprin sareng ngeuretan kuku wahal kinahwi rosin sareng nyukuran saumpamana sirah wa akhdin sareng nampa wa atoin jeung mere wasiwakin sareng nyiwak wa tahlilin jeung nyela-nyela wa yukrahu sareng dimakruhkeun naon tarkuhu ninggalkeun siwak wa yusanu sareng disunatkeun naon ataya suruh ngencakeun fi diddihi dina sabalikna babu takrim. Wahwa sareng aridid ma eta perkara kana nu bukti ma mimba bilihanati eta tina bab ngahinakeun wal adza jeung milaraan. Kal istinja'i sapertikeun istinja kiih ngising wamtikhatin sareng miceun leho wa khal'i libasin sareng ngudar pakaian wana lin sareng ngudar sendal wa yusanu sareng disunatkeun naon albada'atu ngamimitian bigos li'a'la wajhihi ku ngumbah belah luhur tina raraina jalma wa atrofi yadaihi sareng pirang-pirang tungtung dua pananganna jalma warijlaihi sareng dua sampean jalma wa insobba jeung sanajan ngocorkeun alaihi ka eta jalma sagoiruhu salianti jalma wa akhdul ma'i sareng nyokot cai ilal wajhi kana rarai bikaffaihi kalawan dua dampal pananganna jalma ma'an barina bareng wa wad'uma sareng nyimpenna perkara yagtaripu anu nyiuk si jalma min hutina emma an yaminihi tibelah katuhunana jalma wa ma sareng perkara yasubbu anu nyicikeun jalma min hutina emma an yasarihi tibelah kencaeun jalma. Wawilaun sareng sunnah pasunatan wudu nyatana tuluy-tuluy baina af'ali wudu isalimi di antara pirang-pirang pagawean wudu na jalma nu salamat bi aya syara'aku gambaran yen tumandang si jalma fi tathhiri kulli udwin dina nyucikeun sakabeh anggota
qabla japapi ma dina samemeh garingna perkara qablahu anu tetep ma dina samemehna kullu udwin. Wadzalika sareng ari itu sunah wila sunah tuluy-tuluy lil ittibai eta karena turut ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khurujan jeung halna anu kaluar min khilafi man tina ihtilafna ulama aujaba anu ngawajibkeun man hukana wila. Wayajibu sareng wajib itu wila lisalisin kajalma anu beser. Ta'ahudu akbin sareng ngurus keneung. Wa mungkin sareng juru panon. Wahwa sareng arimuk torful aini eta juru panon alladzi anu yali anu nyanding. Ieu ladzi al anpa kana irung. Walihadin sareng juru panon keneh wahwa sareng ari lihat atorpul akhor eta juru anu sejen bisa babatai syakoihima ku dua curug dua gigirna muk sareng lihat. Wa mahalunat bita'ahudihima sareng ari tempat sunat ngurusna muk sareng lihat. Ida lam yakun eta di mana-mana tebukti pihima eta tetep dina itu muk jeung lihat naon romasun atawa romsun nyatana cileuh. Yamna'u anu nyegah itu romsun usul lalmai kana tepina cai. Ila mahalihi kana tempatna romsun. Wa ila jeung lamun henteu ida lam yakun fihi maromas fata'ahuduhuma maka ari ngurusna muk sareng lihat wajibun eta anu wajib. Kama sapertikeun perkara fil majmu'i anu tetep ma dina kitab al majmu'. Wala yusanu sareng henteu disunatkeun naon ghuslu batinil aini ngumbah jero panon. Bal qala balikta ngadawuh saaha ba'duhum sapalihna ulama kana lapad yukrohu dimakruhkeun itu ghuslu batinil ain lidorori karana madarat. Wa inna mayugsalu jeung pastina dikumbah itu batinul ain idza tanajasa di mana-mana narima kanajisan itu batinul ain li ghaladi amri najasati karena bangetna urusan najis. Wastiqbalul kiblati sareng sunnah madep ka kiblat fi kulli wudu'ihi dina sakabeh wuduna jalma. Watar kutakalumi sareng tinggal ngomong fi asna'i wudu'ihi dina tengah-tengah wuduna jalma bila hajatin kalawan taya pangabutuh bigoiri dzikrin kalawan lian dzikir. Wala yukrahu sareng teu makruh naon salamun uluk salam alaihi ka mutawaddi wala minhu jeung henteu ti mutawaddi wala radduhu jeung henteu ngajawabna mutawaddi. Watar kutan syifin sareng sunat tinggal ngelap bila udrin kalawan taya udur lil ittibai karena turut ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syahadatani sareng dua syahadat akibahu dina sabadana wudu ail wudu ieu tegasna ma wudu bihaisu layatulu kusakira henteu lila naon pasilun anu misah anhu tina wudu urpan cek urup payakulu mangka nyarita si jalma mustaqbilan barina anu madep lil kiblati ka kiblat rafi'an halna anu ngangkatkeun yadahi kana dua pananganna jalma wa basarahu sareng paningalina jalma ila sama ika langit walau a'ma jeung sanajan lolong kana lapad asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Lima karena perkara rawa anu parantos ngariwayatkeun kana emak saha muslimun imam muslim an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katampi ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tegasna mahadis man tawaddoa man sah ari saha jalma tawaddoa eta wudu man pakola tuluy nyarios man asyhadu alla ilaha illallah ilaih putihat mangka dibukakeun laupikeun man naon abwabul jannati pirang-pirang panto surga astamaniyatu anu 8 yadkhulu anu bakal asup itu man min ayhi masaati manawai hayang man. Zada parantos nambihan saat Tirmidzi Imam Tirmidzi Allahumma kana lapad Allahumma ilaih Allahumma ya Allah ij'al muga gajanten Gusti ni ka abdi minat tawabina ti sebagiana pirang-pirang jalmi nu tobat waja'alni sareng muga ngajantenkeun Gusti ka abdi minal mutatahhirina ti sawarehna jalmi-jalmi anu susuci kabeh.
Warawa sareng parantos ngariwayatkeun sa Hakim Imam Hakim was-sahah sareng parantos nyahihkeun Imam Hakim hukana marawa man tawaddoa kana lapad man tawad warawa teh al Hakim teh man tawaddoa man ari saha jalma tawaddoa eta wudu man summa qala tuluy nyarios man subhanakallahumma wa bihamdika kana lapad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kutiba maka dituliskeun itu doa firrokin dina kertas sumatu biatulu dicap ieu warok bil tabiin ku anu ngecap falam yuksar mangka henteu ruksak itu warok tadi teh piwarokin dina kertas pala yuksar maka teu diruksak itu warok ila yaumil kiamati nepi ka poe kiamat ailam yatatorok tegesna henteu datang ilahi kana warok naon ibtolun anu ngaruksak perkara anu ngaruksak kama sapertikeun perkara soha anu geus sohe ma hatayaro sehingga ningali man sawabahu kana pahalana man al azim anu agung sumayusolli tuluy maca sholawat jalma wa yusallimu sareng maca salam jalma ala sayidina ka Gusti urang sadayana Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayidina Muhammad jeung ka keluargana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yaqra'u sareng maca si jalma ina anzalnahu kana surat ina anzalnahu kadalika nya kitu deui istiqbalul qiblah salasan barina 3 kali bila rof iyadin kalawan teu ngangkatkeun panangan wa amma doa ul adoi jeung anapon ari pirang-pirang doa wa amma doa ul adoi jeung anapon ari doa pirang-pirang anggahota al masyhur anu masyhur fala aslam maka teu eta taya asal eta maujud lahu karena itu doa ul aqdo yuk tadu anu dihitung naon bihi itu aslu validalika maka tina kulantaran kitu tina kulantaran fala asla lahu hadap tu micen kuring hu kana itu doa taban karena turut li syaihil madhab ka guru dina madhab An-Nawawi tigasna Imam Nawawi rahim radhiyallahu anhu wakila sanang diucapkeun naon yustahabu disunatkeun naon ayakula yen nyarita si jalma wakila sanang diucapkeun naon yustahabu disunatkeun naon ayakula yen nyarita si jalma inda kuli udwin dina nalika ngumbah tiap-tiap anggahota asyhadu alla ilaha illallah kana lapad asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh li khobarin karena ya hadis rawa anu paratus ngaliwatkeun hu kana hadis al mustaghfiri Imam Mustaghfiri wa qala sareng paratus ngadau Imam al Mustaghfiri hasanun gharibun ari ieu hadis eta hadis anu hasan gharibun anu aheng wa syurbuhu sareng sunat nginumna jalma min fadli waduihi tina sesa cai wuduna jalma li khobarin kararna aya hadis inna fihi saestuna eta tetep dina fadlu waduihi sifaan aya obat min kulidain tina sakabeh panyakit wa yusanu sareng disunatkeun non rasu izarihi ngepretan sarungna jalma bihi kalawan fadlu waduihi ay intawahama tegesna mah lamun nyangka si jalma usula muqaddarin kana hasilna kotor lahu kana izar kama sapertikeun perkara istadharo anu parantos ngadahirkeun hukana ma sa syaihuna walaihi jeung kana ieu intawahama yuhmalu dipilukeun naon rasuhu ngepretanana Kangjeng Nabi izarihi kana saruna Kangjeng Nabi teh bihi kalawan fadlu waduihi wa rakaatani sareng sunat 2 rakaat ba'dal wudu'i dina sabada wudu ai bihaisu tunsabani tegas nama kusakira-kira dihubungkeun itu rakaatani teh ilahi kana wudu urupan ceuk urup pataputani mangkalepot itu rakaatani bitulil fasli kusabab lila na pamisah urpan ceuk urup alal aujahi nurutkeun kaul mu'tamad
wa inda badihim jeung nurutkeun sapala sebagian para ulama bil iradi ku ngabalieur wa badihim jeung sebagian ulama bicapa fil adoi ku garingna pirang-pirang anggahota wakila jeung diucapkeun naon bil hadasi kalawan hadas wa yaqra'u sareng maca si jalema nadban barina sunah fi awalai rakaataihi dina dua awal dua rakaatna jalma ba'dal fatihati dina sabada maca Fatihah walau annahum idzalamu kana ayat walau annahum idzalamu anfusahum ila rahima nepi ka ayat rahima wa pisaniati jeung dina rakaat kadua wa maya malsuan kana ayat wa maya malsuhan suan au yadlim nafsahu ila rahima dugikeun ka ayat rahima.